Nah, ya, nur aing nelpon lah. Oh, besar nelpon aing naon. Halo, assalamualaikum. Aing naon sar aing naon? Hah? Oh, di dia di saung ya, di saung. Di saung sawah, di saung sawah kami ya. Nungguan orok bergawe, aing nu teu can dipelakan barang. Ngobrol naon? Nah, ulah geus ulah dina HP gati ngobrolna. Oh, ka dieu bae ka dieu ka saung ya. Ditungguan ku kami di dia di saung. Sorangan. Oh, geus ka dieu ditungguan. Assalamualaikum. Salam. Cager. Cager awak nama ya be, boga perlu tadi lah. Yuk. Boga perlu naon, Sar? Iya, tadi boga perlu lah sawah, iya punah nih sawah ku dia di gawean sagala geus nu dipaculan nu diplakan pare jak wae. Ieu di dieu di kijeun wisata. Ieu naik naon di peulaan. Di kijeun wisata ya ku aing mulai ya diplakan pare sagala naon. Kieu Sar, dina masalah sawah, ieu kan kabeh geus ngabogaan babagian, geus ngabogaan hak. Ieu urang kan sadara, sapancuran, kabeh geus kabagian. Sorangan eta geus babagianna nu di kidul, nu di kulon, nu di sawah kulon sagala ku sorangan. Panglegana malah mah sorangan mah Sar. Urang mah ieu di dieu saeutik. Kami mah ieu Sar ngan saeutik di sawah pang saeutikna. Pang saeutikna kami mah. Cobi Amsar di bagian kukol anu saparo pakai meuli motor segala naon yuk sawah saha di sawah tina kolot denge kami mah ieu nyokot sawah dibagi ieu tina kolot dengan sakieu lah ku sorangan cenah nek dijieun wisata segala naon atuh nek mana jeung kami nek sorangan deui ngaranna tak kitu teu adil hawak ulah kitu ieu mah geus babagian kami ieu kabeh ge ulah hawak hirup mah ja sorangan mah geus dikuleun sagala geus loba panglegana sawah kidul geus ku sorangan anu di Sangkuriang geus ku sorangan atuh kami mengaji doang teh sawah ulah kitu-kitu teuing ngaranna kitu mah hawak ari eta kitu yuk nek dibawa ka mana masalah warisan ieu kan kolot lamun kieu dipasindikeun sarua aja ngahudangkeun kolot nu paeh itu Sar jeung dulur ieu kabeh ge ieu geus dihak-hakkeun masing-masing. Aing mah tetap kekeh kerajaan dia kakak aing ge. Ieu mah ku aing nek dijieun wisata. Wis pokona mah aing mah boga janji ieu jeung jalema ku ari. Ciba basa meh pangkolotna. Kudu ngeleh heula. Leungeun ulah gebrak-gebrak. Nu hade lamun ngomong-ngomong nu hade geus Atuh lain kitu aing mah. Atuh ieu kan ku aing boga janji lain naon. Itu kan sudah diplakan pare, ya kan ku aing dijieun wisata. Tuh siga itu lah siga batur. Ku hayang boga aing sarua bae. Itu manu di kulon. Atuh ngaranna ge bamangin ditinggalkeun beta manu itu nek digawean ge hamar ari dieu mah kan wisata ieu. Gagah ukuranna nek dijieun ku aing. Lah kitu eta mah geus hak aing di dieu mah. Kabeh ge kabeh anu di dieu eta geus hak aing. Ulah hayang dia. Atuh laju aing kumaha atuh yang wisata datang bae anu di ditu dia mah. Ku ditu mah hamar. Aing tetep aing mah karena ieu geus dihakeun ku kolot kana aing nu di dieu kabeh. Boh ning anu geus digawean, boh ning anu teu can digawean nu ieu tetep boga aing ada bonek dijieun wisata teh nek ku aing Geus ku ari mah itu bae polos ku dia ieu mah boga aing nek ku aing nek digarap nek dijieun wisata ojol deui geus mejo dia mah ngahudangkeun jalaman geus paeh lain kitu aing mah nek ditu mah teh aing geus boga janji jeung bos ieu geus pada kitu ge urang nyiar anu pinter ayo siap nyiar nu pinter dibawa kana ngawaris ayo siap gitu aing ge soalna ieu geus dibagikeun ku kolot bahwa dia eta atuh kabagianna anu di ditu dikuleun segala nu di kidul anu di Sangkuriang ja aing mah dumuk pang saeutikna ieu sawah di dieu ge sanadyan kaduna lega tetep aing mangan saeutik geuning kana kieu ieu mah urang itu elos ku dia ieu mah nek ku aing dijieun wisata soalna aing mah geus boga janji nya geus tama kieu urang atuh manggil anu pinter sebab ku kolot ieu teh geus dihibah-hibahkeun kana aing ieu mah malahan dia mah atuh geus panglobana ku kolot teh dia mah meuli motor segala meuli mobil harita
aing sampai kendilede ku dia nek nginjem ge mobil karena dia kuat aing kuat teu dibere ku dia kalah nyang serikeun leuweung aing mah teu kabagean jadi dia eta nu pake meuli mobil aing menges maaf na ngomong aing menges sabodo lamun aing ngarahkeun lugowo karena aing pangkolotna ngarahkeun lugowo di ku aing panglobana berhubung aing mah sabodo bae karunya kana dulur Tetep aing manek di jen wisata bayi sawadi dia awas taman di kulon ya manek di jen wisata ku aing ke aing mah. Enak. pada kitu ge aing mah Aduh ngomong kadang enak ya lah. teu ini duraing ya Naon tuh aing mah itu masalah ya sawah ya masalah sawah jadi geus dihakeun ku kolot kana aing ieu mah dur aing panglobana kurang kiwari manehna minta bagian deui anu di dieu kana aing kumaha tadi na tuh? keapal soalnya kan atuh ieu teh geus dibagikeun ku kolot ya kana aing kabeh anu ieu mah setempat karena dulur aing mah atuh geus loba bahkan mobil ge meunang meuli istilahna tina penghasilan tina babagian kolot keneh bae gitu aing mah Ada teh kitu kudu diberes. aing mah ku kawuruhan lamun ngarah kawuruhan mah eta ku dulurnya ngawarah kaluhuran jadi keur waktu nginjem mobil ge aing teu diijuman ku dulur eta aing mah boga anak segala naon nek sakola nginjem motor kana dulur teu dinyeman eta ieu ku dulur lah tapi aing pada kitu ge teu rek lugowo mangga ngan anu ieu mah atuh tetep atuh babagian aing Geus kahakeun tadi na iya. atuh geus kahakeun bahkan atuh segala sertifikat segala atuh aya geus di sertifikat geus diukur ieu mah Lain dari tadi itu hayang ojol dan nanya kidul naon tah aya bagian sorangan keneh di dieu sar. Iya kan sawadi dia tadi nama ku aing digawean ari tah mah hayang ngajak ojol hayu nek ojol tapi di dia mah ku aing di jen wisata ke aing Lain dari tadi na kumaha nan tah geus aya ojol tah naon tah ieu masih milik bersama warisan ieu. atuh teh nya Lain lamun nu ojol-ojol jeung ieu lamun aya keneh hak sorangan di dia. Atuh mangga. aya cenah ge kolot ge masih aya keneh Atuh lain geus digawean ongko tah ieu mah lain keneh lah urang mah menengah ieu lain memenangkeun ieu mun ieu asalna heula kumaha. ieu ya lur ya asal muasal nama jadi kolot urang eta kan geus teu aya umur kabeh nya gitu dibagi lah jeung dulur urang kabagian anu ieu satempat ieu mah dulur urang kabeh ge geus tempat-tempat geus loba geus ngajualan segala naon kunaon boga urang mah henteu dijual ieu satempat ge dialah hasilna ku urang kunaon ieu hayang deui nyokot ka dieu Lainnya tadi ngomong-ngomong wisata ieu mah sorangan mah berarti hawak supaya dah hayang nyieun wisata di dieu nu batur nyieun wisata. heeh pan ieu di dia kan luasna kieu pamandanganna ngeunaheun hiji aing geus janji kana bos ieu geus pokona mah mau duit di ditu nek sakoper cenah ge ieu nek dibayaran ku manehna kabeh di sawah barang nek digawean usuk ieu lah saat deh tai terputing mah gede ya cai menang neang nya nanaonan kuda dicayan dia naon teu datang deui ka dia iya kan naon ku aing keur kamari ge nek di jen wisata dibejakeun na teu ngadenge sadeh pangkolotna jak keukeuh ku aing nek di jen ulah wisata titik-titik dia tonnya lain naon aing mah aing kurang kumaha dasarna gitu dulur aing tuh kana pangkolotna ge kitu bae Tulut di sawah mah teh keur minggu-minggu kamari aing keur ngahadekeun ku kulung sawah hilan guys pagawe larang ya oke ku aing nek di jen wisata denger bae dicayan nah kayak teh hari kieu teh hari dau man kana. Ya hari ya. Bon, sama pada gitu ge. Urang mah teh nek lugowo. Amun teu pernah kuaing siring galungan mah tidak ku aing dicarek ieu tau lah dicayan kalau dicayan deui atuh ieu mah aing menyokot ge hak tina kolot. Boga aing geus hak tina kolot. Ieu aing datang di beuti keur minggu-minggu kamari ka dieu lah. oge aing mah geus kitu manalah atuh dina ge numpang olok mah kudu dibereskeun ge. ngan suatu saat aing pasti ka dieu deui Ade, sabodo tah ku aing di jen wisata
Sabodo, yung si penting maing pagawean sawah makuay ning digawean hela kabeh, nya Boy, moy jadi kerja. Kagok. Digawean. Dicayan. Lo baru pas ini. Oh, nggak saya ngalah. Itu. Oh, main na ipang kolot na. Burung kita main balik ya, maju. Kolot nama. Mending balik. Oh, kayak mas suatu saat aing datang di kana dia. Dia main melek ngalah heula. Ay, balik.